Bismillahirrahmanirrahim. Wal zaizu sareng ari anu wenang pihakihim dina hakna itu Rasul alaihi musallatu wassalam eta al a'radul basyariyatu sifat a'radul basyariyah hartosna pirang-pirang sifat anu anyar anu bangsa kamanusaan alati anu latu di tengah jurung itu lati ila naksin kana sifat kakurangan pimaroti bihim dina pirang-pirang martabatna itu Rasul al aliyati anu luhur itu marotib kal marodi sapertikeun gering goerel munfiri anu tengaburkeun kana sifat kanabian goeril munfari anu tengaburkeun kana sifat kanabian wa nahwihi sareng bangsana itu marod kalju'i sapertikeun lapak wal atosi sareng dahaga wa naomi sareng kulem wal ukli sareng tuang wasyurbi sareng ngaleut wal masyi sareng lempang warukubi sareng tumpak wal bai sareng ngajual wasiroi sareng meuli wal jimai sareng jimalini saika pirang-pirang istri ala wajhil halali natepan kana jalan halal binikahi kalawan nikah au bil milki atawa ngamilik bihilapil jununi kalawan perbeda gelo kolilihi tegesna saeutikna itu junun sakedeung wa kasirihi sareng lobana itu junun wal jidami sareng borok jawa wal barosi sareng sorob wal ummi sareng lolong wa gori dalik sareng salianti tunu kabeh minal umuri nyatana pirang-pirang urusan al munfirati anu maburkeun kana sifat kanabian wa bihilapil umuri sareng kalawan perbeda pirang-pirang urusan al mukhillati anu nyacat itu umur bil muruati kana kahormatan kal ukli sapertikeun barang tuang ala toriki di jalan wal hirfi sareng make pakaian adani ati anu hina itu hirfi wa nahwi dalik sareng saumpamana itu nu kabeh mimanya tanah perkara ya layaliku anu henteu pantes itu ma bihim ka itu Rasul falaya zuzu mangkah henteu menang palaya juju mangkan temenang naon dalika itu nu kabeh walam yasihu sareng teu sah naon anak Su'aib sanya Nabi Su'aib eta kana kabuktosan itu Nabi Su'aib eta dhoriron anu lolong wa ma sareng ari perkara kana anu kabuktosan itu ma bi ayubin kana bi ayub minal balai tina balai fakana mangka eta kabuktosan itu ma eta bainal jildi tetep antara kulit wal udmi sareng tulang falam yakun mangkan teu kabuktosan itu ma eta munfiron anu maburkeun kana sifat kanabian wa ma sareng ari perkara kana anu kabuktosan itu ma eta biya kuba kana biya bahwa mangka eta ari itu ma eta hijabun hahalang alal aini kana soca minat tawasuli dumu'i nyatana terus bijil cai panon ama khurujul mani anapun ari kaluar mani minim tilai au iyati sabab pinuh wadahna paja ijun mangka eta wenang alaihim ka itu Rasul bihilafih tilami kalawan perbeda bihilafil ihtilami kalawan perbeda ngimpi jima palaya juju mangkan temenang alaihim ka itu Rasul palaya juju mangkan temenang itu ihtilam alaihim ka itu Rasuli anahu karena sanyana itu ihtilam eta mintala ubi syaiton heureuna setan li annau karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta la sabilah teu aya jalan eta maujud lahu pikeun itu setan alaihim ka itu Rasul wa amasahu sareng anapun ari poho pamumtanaun mangka eta kacegah alaihim ka itu Rasul fil ihbari dina pirang-pirang ihbar al balagiyati anu bangsa nepikeun itu ikhbar ailati tegesna anu tuliba disupri minhum ti itu Rasul naon tabligu hanga nepikeun itu ikhbar anillahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala kakaulim sapertikeun dawuhan itu Rasul al jannatu uiddat lil muttaqin al jannatu ari surga eta uiddat dicawiskeun itu jannah lil muttaqin nepikeun jalma nu takwa kabeh wa adabul qabri wajibun sa wa adabul qabri sareng ari siksa kubur eta wajibun anu wajib wa hakada sareng nya kitu saterusna wa fi ghairil bilagiyati sareng dina salianti anu bangsa nganepikeun kakoma zaidun sapir 8 koma zaidun koma ngadeg sajaidun ki zaid wa ko ada bakrun sareng 8 ko ada bakrun ko ada diuk saha bakrun ki bakar wa hakada sareng nya kitu saterusna
wajaijun sareng ari anu wenang alaihim kaitu rusul fil afali dina pirang-pirang pada melan al bilagiyati anu nyareat al bilagiyati anu bangsa nganepikeun itu afal eta litasriin pikeun nyareatkeun kasawin sapertikeun poho pi salati dina salat wasahum sareng ari pohona itu rusul eta innama huwa pastina ari itu sahu eta listigolihim karena katungkulna itu rusul birobihim ka pangerana itu rusul wa amanisyanu sareng anapun ari poho pamumtanaun mangka eta dicegah alaihim ka itu rusul bil bilagiyati dina anu bangsa nganepikeun qabla tablighiha dina samemeh nganepikeunana itu bilagiyah eta nisyan eta qauliyatun bangsa ucapan kanat ayana itu bilagiyah au fi'liyatun atau bangsa pada melan itu bilagiyah pal qauliyatu mangka ari bangsa ucapan eta ka qaulihim saperti kendauhan itu rusul al jannatu iddat lil muttaqin wal fi'liyatu sareng ari anu bangsa pada melan eta ka salati duha sapertikeun salat duha ida amaro di mana-mana marentahum ka itu rusul saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala bipiliha kana bidamalna itu fa'liyah liyuktada karena supaya diturut sahabihim itu rusul fiha dina itu fa'liyah falaya juju mangka eta temenang naon nisyanu kulin pohona saban-saban sahiji min huma anu tetep tina itu qauliyah sareng fi'liyah qabla tabligil ula dina samemeh nganepikeun anu kahiji bil qauli kana ucapan wasaniyati sareng dina samemeh anu kadua bil pilih kalawan pada malan amma ba'da tablighi anapun dina sabada nganepikeun paya juju mangka eta wenang alaihim ka itu rusul naon nisyanu mapohona perkara dzukira anu dicaritakeun itu ma minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala la minasyaitoni lain ti setan li annahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta la sabila henteu aya jalan eta maujud lahu pikeun itu setan alaihim ka itu rusul wa qad qala sareng nyata ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni la ansa walakin ansa inni sanyana kami eta la ansa tara poho kami walakin ansa tetapi na poho kami wabil jumlati sareng kalawan jumlah paya juju mangka meunang ala dawa hirihim netepan kana dohirna itu rusul naon ma perkara ya jujuan wenang itu ma alal basari kana kamanusaan mima nyatana perkara layu adi anu henteu nganepikeun itu ma ila naksin kana kakurangan wa amma bawatinihim sareng anapun ari wenang dina hatena itu rusul pahiya mangka eta ari itu bawatin eta munazzahatun anu dibersihkeun andalika tina itu ma lita allukiha karena cumantelna itu bawatin billahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana itu zawaziu kuil arad ay zawaziu kuil arad tegesna wenang tumibana pirang-pirang sifat anu anyar datang ay sifat tegesna pirang-pirang sifat al hadisati anu anyar itu sifat al basyariyati anu bangsa kamanusan itu sifat eta musyahadatuha buktina itu a'rad bihim ka itu rusul alaihimus salatu wassalam liman ku jama'a soro anu ngajamanan itu man hum ka itu rusul wa bulugu dalik sareng ari tepina itu arab bitawatir kalawan bilangan anu ganjili gairihi kasalianti itu man wawuku uha sareng tumibana itu arad
bihim kaitu rusul eta aqwa dalili pangkuat-kuatna dalil ala zawajim kana menangna ala zawaji kana menangna li annal wuqua karena saenyana tumiba eta farundahan anis zawaji tina menang wa aidon sareng deui hum ari itu rusul eta ya tarokuna unggah darajat itu rusul da iman dina salalawasna fi marotibin bil marotibi dina pirang-pirang martabat al aliyati anu luhur itu marotib wa wukul amro disareng ari tumibana pirang-pirang panyakit bihim ka itu rusul masalan umpamana eta sababu ziyadatin jadi sabab tambah-tambah bi marotibihim dina pirang-pirang martabatna itu rusul al aliyati anu luhur itu marotib wali ajali ayatasala sareng karena arah-arah ngareremah bihim ka itu rusul saha gueruhum salianti itu rusul wa yu'rifu sarenganya hokeun saha al akilu jalma anu berakal anna dunia kana sanyana dunia eta laisat sanes itu dunia eta darul zazat tempat pembalasan li ahbabihi li ihbabihi pikeun jalma anu mikaresep anu mika cinta ka Gusti Allah taala idlau kana karena lamun kabuktosan itu dunia eta darul zaza tempat pembalasan lahum pikeun itu si ahbab lam yusib mangka moal keunahum ka itu ahbab naon sayun perkara min kudu rotiha anu tetep tina kikiruhna itu dunia bahwa mangka ari itu syaeta ziyadatun tambah-tambah fi ului marotibihim dina luhur pirang-pirang martabatna itu ahbab alaihimus sholatu wassalam fahadihi mangka ari ieu akidah eta tis'u aqaidi salapan pirang-pirang akidah tata'alaku anu cumantel itu tis'u birusulika pirang-pirang rasul alaihimus sholatu wassalam wa taqaddama sareng geus ti heula naon ihda hiji wa arbauna sareng 40 tata'alaku anu cumantel itu ihda wa arbauna bil ilahi ka pangeran subhanahu wa ta'ala pal jumlah tu mangka ari jumlahna eta khamsuna 50 akidatan tina arah-arah akidahna yajibu wajib ala kulli mukallafin kasaban-saban jalma mukallaf non ma'rifatuha nganyahokeun itu akidah bi adillatiha kalawan dalil nah itu akidah ala makna tepan kana perkara maro anu parantos kalangkung itu mak khotimatun hartosna ari ieu panungtungan sahiji nas'alu nyuhunkeun abdi sadaya Allah taala ka Gusti Allah taala husnaha kana alusna itu khotimah yajibu ala syahsin wallahu alam bisawab.